Gara-gara Bapak Hajat anu bagus Bang Bung Hidang Ibu Hajat anu bagus Mama Hajah Mimik anu bagus Pak Haji Ayat buat bagus buat anu bagara deui bara-bara ting di Afrika gamparan raha bari dianggap kasuka gali situ pinu balong ajaro Bapak Hajat Ibu Hajat anu bager Mama Hajah Mimik anu bager deui di serangan api Hajayat pos kayu anu bager aturan kapayon situ pino balong ajaro babandona sareng babando magadi salira jua orang karang layung sadayan awiti pangajubuan lantaran kitu deui Mama Hajah Mimik anu bager Ibu Hajat anu bager deui Bapak Hajat anu bager haturan kapayun Ibu Hajat anu man haturan kapayun deui sayang haturan deui Mama Hajah Mimik anu bager hoyong diserangan Ibu Hajat anu bager deui haturana kapayun heula Ibu ku Cilangkap anu bager Api Haji Ayat pos kayu anu bager haturana kapayun heula bongan mulut Bang Bung Hidang Bapak Hajat kali Ibu anu bager bari pas cakap lepas cakap di kiri abdi kagamparan gara-gara Mama Hajah Mimik anu bager Ibu Hajat anu sayang Ibu Hajat kapayun Mama Hajah Mimik deui anu bager Bapak Hajat kapayun deui aturan deui Ibu Hajat anu bager Ibu kuwu Cilangkap anu bager atur nuhun hoyong diserangan api Haji Ayat pos kayu anu bager Pak Haji Ayat pos kayu deui anu sayang kapayun Bapak Hajat deui anu bager api Haji Ayat deui bos kayu deui sayang aturan deui api Ayat anu bager pari pos cakap lepat cakap di kiri api kagamparan gara-gara Ibu Hajat Bapak Hajat anu bager diri abdi da kagamparan cenah cinta teh buta pajar damandang harta Pak Haji Ayat anu bager bohong Mama Hajah Mimik deui geuningan bohong Ibu Hajat anu bager tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah apa Haji Ayat yang penting cinta Ibu Hajat anu bager pajar yang penting sayang Ibu kuwu Cilangkap anu bager bohong Mama Hajah Mimik deui geuningan bohong Ibu Hajat anu bager cinta dan sayang sakapeng rajeun ngalayang Ibu Hajat
nuti payun jakung ageng wayana jakung ageng sabi agengna tesangka geding saruana dasar 11-12 sarua tukang abohong ngaku bubujangan anakna dua kali menangkeun lalaki buaya gara-gara gampang kagoda ku lalaki dasar buaya dua kali menangkeun lalaki burunyus gara-gara gampang kagoda ku lalaki dasar purunyus. Abdi gaduh ka bogoh anyar moal eleh ku nuti payun jakung ageng wayana jakung ageng sabi ageuna tesangka geuning saruana dasar 11-12 sarua tukang ngabohong ngaku bubujangan padahal magas limitan anak Maria dua kali menangkan lalaki buaya gara-gara gampang karayu ulah laki dasar buaya dua kali menangkan lalaki purunyus gara-gara gampang karayu ulah laki dasar purunyus tumiladi adu boksen ditonjokkan ku adina beki lila beki bosen jana pugu aya gantina asa suungari asa supa asa pepandaya leweng asa bunga ka asa suka asa di merayana rumah sulit